mentak sing ada besi aya di Tangerang anu ngayakeun tarekat ulah asup zikir biasa bae. Besi aya anu ngagelar tarekat di Tangerang, di Banten ulah. Besi aya anu ngagelar tarekat di Bandung ulah. Besi aya anu ngagelar tarekat di mana bae sing hade ulah urang mah cukup bae wa adnan nasib atas wa taslim. Panghandapna golongan kawalian, bagian kawalian, sadar dirilah urang. Nu penting mah ngabenerkeun jeung pasrah ka ahlina bae. Lantaran naon? Sabdan teu meujeuhna urang. Aya baheula di Baghdad. Jelema ngaku-ngaku wali. Wah, hebat biasa. Asal nyekel batu jadi emas. Asal nyekel dangdaunan jadi duit. Nyekel naon bae ku kumaha hayangna. Resah harita. Istimewa jasa eta jelema hebat jasa. Ditanya wali, kula teh wali, ngakunya nama jadi wali teh. Hebat kos Pak Wahidin be ngakunya na jadi wali. Tapi wali kota teh mah. Nah, ngakunya na jadi wali. Wah, atuh jelema puluhan ribu nuturkeun mah. Yang terakhir kieu cak ngana besi aya nu boga anak parawan bawa ka dieu kukula bakal diunggahan engke besi hayang anakna nu lalaki langsung jadi lalaki mun anakna awewe bakal awewe komo lamun anu geus teu hamil-hamil kira-kira bangsa 10 tahun bawa ka dieu ku mama engke bakal dipake ieu wali pohara ya wali ya wali kos kieu ya resah masyaallah pohara jasa tidinya geus ieu hese ka ditu hese lantaran jago jasa elmuna eueuh deui mah tandingna Abu Nawas. Mama Abu Nawas ulang aya nu ngaku wali ngadenge ulah mah teu pernah ngadenge nanaon cenah hiji bae ngadenge teh Allah. Wah ieu mantep lain gitu Bu Nawas ieu resah jasa aya kiai ngaku-ngaku wali ye haju keistimewaan ilmu na pohara jasa bisa kumaha cik Abu Nawas bisa lumun nyekel batu jadi emas nyekel dangdaunan jadi duit hayang naon bae bisa bahkan ieu terakhir ieu mah resah jasa kunaon cek Abu Nawas besi aya anu rumah tangga ge 10 tahun 15 tahun teu boga anak cenah kunyana dek dipake hayang anak lalaki apa hayang anak awe harita dizinahan harita keneh hamil harita keneh ngalahir. Wih hebat ya cek Abu Nawas pohara teh mah kiai wali hebat tah mah hebat jasa tah mah. Coba Abu Nawas tolong cenah kumaha ejakeun ka kiai Abu Nawas gitu boga anak parawan dek dibikeun kanyana hayang boga anak ejakeun bener Abu Nawas nah tuh lain bener deh lagu lain disebut Abu Nawas jagelwan disebut Abu Nawas bejakeun ka kiai Abu Nawas boga anak parawan bahkan timimiti leutik datang ka kuari dibungkus bae can pernah dibuka-buka istimewa ieu kuari dek dibikeun kanyana Mama Abu Nawas bejakeun hayang boga anak diturunannya supaya jadi wali bejakeun kiai ulah wali ulah Abu Nawas dek datang ka dieu maksudna nyana hayang boga anak dek dibikeun hayang boga anak keturunan teh wali bawa ka dieu ieu hebat cek eueuh deui wali Abu Nawas cenah nu hebat bawa ka dieu waduh dibawa disaksian ku puluhan ribu manusia bener aya dibungkus luar biasa dibungkus dibawa ku Abu Nawas iya anak kula alhamdulillah cak wali dipasrahkeun atuh semua maksudna minta dizinahan supaya hamil harita kemudian lahir hayang anak anu loba tapi ulah hiji pan atuh maksudna hayang 10 20 gitu tuh ulah hiji mah kula bisa hayang loba siap cak jana siap bener buka tonton ku urang gabehan geus jawali ieu mun urang dibuka teh masyaallah embe-gembel jinan amun teh diparieuskeun sia kuari ji kula mah hayang anak parawan di Baghdad teu ngabutuhkeun parawan ngabutuhkeun ge anak embe jang jualeun ayo sia mun bener wali jinahan tah embe aing abe aing sugih cak teh ngajualan anak embe bae lamun teh diadukeun sia ku aing jeung embe ayo lumpat manya ya wali lumpat cak Abu Nawas lain wali mantep besi aya nu ngaku wali di Cisoka bere embe gembel besi aya nu ngaku wali di Banten bere embe Jawa supaya anakan bisa dijual